nu paling indah adalah senang jeung Allah. Ketika orang sehat bersyukur ke Allah, orang gering orang ke Allah, orang kaya orang ke Allah, orang miskin orang ke Allah. Kumaha bae ge urang teu kaluar tidak takdir Allah. Ketika orang ingat putusan Allah, moal aya pangindah-indahna ketika orang sadar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jeung manusia mungkin bulan-bulan, mungkin tahun-tahun bakal berbeda. Oh, urang nyandung mah lamun jelema encan teu asceulina ulah nyandung. Sebab naon? Nu kolot mah PM eleh PM. Kumisan pemajikan tapi ngegetakna leuwih ti PM. Masya Allah, dijauhkan geus agak-agakan we aya nu kolot. Aya nu padahal mah imah ngabangunnya tapi nya sieun asup ka imah. Eta tah harisma nu kolot eta kos kitu. Asal geus kaluar be. Aduh, mau datang.